Dina Imamat pasal anu kagenep ayat 12 dugikeun ka 13 didinya disebatkeun yen api atanapi seuneu dina altar ulah dugikeun ka pareum. Sampurasun barai Sunda. Api anu kedah dijaga ku urang salaku urang Kristen nyaeta api ngabewarakeun beja kabungahan. Api ngabewarakeun beja kabungahan ulah dugikeun ka pareum. Kumargi dina waktos ayeuna seueur jalmi anu nuju aya dina ambang kabinasaan. Upami urang ngabewarakeun beja kabungahan perkawis kasalametan di lebet Gusti Yesus Kristus, urang parantos nyalametkeun araranjeunna. Hayu urang jaga teras api ngabejakeun bewara kabungahan perkawis kasalametan di lebet Gusti Yesus Kristus. Sangkan api eta terus ngagegedur nyaangan seueur jalmi tiasa tepang sareng kasalamatan di lebet Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngaberkahan.